Tah darengekeun koplok ku sararia aing mah seneng lamun eta kades nu di Karawangnya ayeuna mah geus alakur tilu kades tah. Lamun tiba heula atuh alalakur sia teh. Pokona lamun ieu lamun aya pokona anu kasalahan keur kades-kades masyarakat nu aya salah. Pokona mah digaruk we atuh kades nya. Pan geuni eta geus turun padedi mah kabeh ge geuning digaruk goblok sia teh. Kamarana atuh Pak Kades tah. Salut aing ka Kades Jujun tanya anu di Karawang. Pokona mah ulah mundur cek padedi ge lamun teu nyanggup jadi kades geus eureun cek padedi ge kitu. Mata kudu ngaroropi ka kades-kades lah. Ngaroropi heula heug cing alakur. Terus ngajalankeun tugas cicing balaleuneur akur antara kades aparat jeung aparat teh. Ulah ieu mah ieu lain itu lain ah koplok sia mah. Cing alakur goblok. Ngajalankan tugas teh ke masyarakatnya ameh nyaman masyarakat teh kitu anu kira-kira teu bener mah gurudu gue atulah nah susah-susah teuing sia teh ah kitu teh aing mah goblok ah.